sholat subuh? Jujur, isi mah kudu getol sholat subuh. Sok jam saurah udang subuh. Tadi sholat lohor ente? Asar sholat ente? Maghrib? Isya? Kabina-bina? Geus balik aja. Toki Sundata? Citingali? Geus balik bayana wageurnya. Naos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jilbab katinggal di jilbab naik kapal nyandak opak. Dijawab ka kuping dijawab hanjakal kurang kompak. Daun salam kiripik opak dibawa dahan kana rantang ece ibu sadayana jawab salam kurang kompak siga keur mikiran hutang. Daun salam daun talus jawab salam siga nu leuleus. Atuh daun salam di talian make karet lamun setia masalam teu dijawab cinciring jalma koret. Hoyong kalebet jalma koret. Hoyong kalebet jalma koret. Kumargi alim atuh melak jati di sisi leuweung di ceboran make cai bisi tadi keur malaweung ajaran ucapkeun salam sakali deui. Siap sadayana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didoakeun ku simkuring ibu bapak anu hadir sadayana ngawal salam para pemuda kali para pemudi didoakeun sing barokah. Anu tarik ngucapkeun amina sing disehatkeun. Anu tarik ngucapkeun amina ieu para pemuda pemudi panitia can boga pasangan jodoh sing boga pasangan jodoh. Anu tarik ngucapkeun amina anu boga hutang sing enggal dilunaskeun. Buuk cepak sirabota kompak tapi siga nu nyentak. Didoakeun sadayana sing berkah amin. Kalayan mudah-mudahan anu salakina teh acan soleh sing disolehkeun. Anu karesan urang kalina teh acan soleh sing disolehkeun. Anu sareresan bojo pamajikan atanapi ibu-ibu anu teh acan solehah sing disolehkeun amin. Sing dilancarkeun milik rezekina amin. Sing dilancarkeun usahana. Sing dilancarkeun milarian kasab rezekina oge sing dilancarkeun ngalepaskeun nyawana amin. Daripada maut diganggayong tapi mudah-mudahan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mudah-mudahan urang maot teh netepan iman jeung Islam amin. Ya Allah ya Rabbal, ya Allah ya Rabbal. Siap jawab salam simkuring sakali deui siap? Siap sadayana? Moal nundutan, moal hees, moal cangkeul, moal ngarenghap. Astagfirullahaladzim, ngarenghap oge ujug moal. Ngarenghap mah kudu atuh ece. Balikan deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi adhara syamsal wujud alamatan rahmatihi lil alamin wal jud. Sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammad. Sayyidana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallama khaira walidin wa khaira maulud min khairi walidin wa khairi unsurin wa khairi jurthumatin kama huwa ma'hud fanasha'a bi tadbirillahi bi khairi adabin wa khairi amanatin wa khairi uhud. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul ma'bud
وأشهد أن سيدنا ونبينا ورسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم الذي صاحب الحوض والمقام المحمود. اللهم صل وسلم ومجد وكرم وشرف وعظم وحي وتفضل وتحنن على صاحب خير الموالد سيدنا ومولانا محمد صادق المواعد أمين الله في أرضه وسمائه مشيد القواعد وعلى آله وأصحابه وأحزابه وأمته ما ركع راكع وسجد ساجد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تكون لكل عسر يسرا ولكل هم فرجا ولكل داء دواء ولكل سقم شفاء وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأنصار والمهاجرين أجمعين. أما بعد، فإن أحسن الكلام في تبليغ الإسلام وأبين النظام في نشر الدين إلى النظام كلام ذي الجلال والإكرام وهو القرآن الكريم وبقوله يهتدي المهتدون تبركا وتعبدا بذكره وتلاوته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال أيضا في آية وسورة أخرى بسم الله الرحمن الرحيم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ربي أمتي أمتي لا أسألك اليوم نفسي ولا فاطمة ابنتي. وقال سلطان العارفين الإمام جلال الدين السيوطي قدس الله سره ونور ضريحه في كتابه المسمى الوسائل في شرح الشمائل ما من بيت أو مسجد أو محلة قرئ فيه مولد النبي صلى الله عليه وسلم إلا حفت الملائكة ذلك البيت أو المسجد أو المحلة وصلت الملائكة على أهل ذلك المكان وعمهم الله تعالى بالرحمة والرضوان. وأما المطوفون بالنور يعني جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل فإنهم يصلون على من كان سببا لقراءة مولد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال العلماء حياة الفتى والله بالعلم والتقى. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati dan sama-sama kita hormati dan muliakan hadratil mukarramin wa hadratil muhtaramin, para alimil ulama, para kiai, para ajengan, sahibul fadilah, wabil khusus anu kusin kuning dihormat Bapak Ketua MUI Desa Tenjolaya Miwahring-rengan, Pangresana Bapak Ustadz Amin, Pangresana Pak Ustadz Agus, oge alladzi lam yuzkar ismuhum, sadayana para sepuh, para penyesepuh, para kiai, para ajengan, hapunten kusip kuring tetesya disebat nami wiji-wijina kalian timpah doa, mudah-mudahan para ulama, para kiai sadayana nu aya di lingkungan, nu aya di ieu desa, nu aya di ieu masyarakat, mudah-mudahan ku Allah sing ditambih-tambih kaberkahan yuswana amin. Sing ditambih-tambih kaberkahan yuswana amin. Sing disehatkeun salira mantena kalayan pamugi dijaga diraksa ku Allah Subhanahu wa taala salamina. Oke, tekakantun para ibu miwah para bapak hadirin para sepuh sadayana, para jamaah hadirin hadirat, para zu'ama wabil khusus hormatan simkuring, oke hormatan urang sadayana anu sangat tipi hormat Bapak Kepala Desa Tenjolaya miwah reng-rengan manten dasami. Mudah-mudahan ieu desa anu sangat tipi kamemet ku urang sadayana sing dijantenkeun desa anu barokah amin. Mudah-mudahan sing dijantenkeun desa anu berkah amin.
kalayan lemburna sami cing berkah amin. Mudah-mudahan ibu bapak sepuh sadayana nu gawena sing simpe hate, nu buruhna henteu ripuh, nu kuli sugih mukti, kalian tengah gugulung daki, nu dagang nu senang tenang ibu bapak sepuh sadayana dengan seukur ngagugulung hutang. Ieu lembur mudah-mudahan baldah thayyibah warabun ghafur. Amin ya rabbal. Siap sadayana? Naon? Ngaos. Judulna urang Sumpah Pemuda heula. Siap? Engke muludan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin sebangsa dan setanah air, para pemuda harapan bangsa, para pemudi harapan pertiwi, dan emak-emak harapan saha. Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Punten. Ibu bapak hadirin sepuh sadayana, wios dicampur bahasana. Bahasa Indonesia Sunda wios. Tesawios-wios. Punten, sabab sok aya kieu geuningan jalmi anu nembe diajar bahasa Indonesia gitu, tapi kadang-kadang nya kitu ibu bapak sesah. Ameng ka Jakarta diajar 3 tahun, balik ayeuna ka Ciwidey, ari teh numpak ojek di geroan, mang come here ka dieu. Eta si mang datang tukang ojek atau heun, mang tolong antarkan saya ke Bukit Rotan. Tukang ojek bingung, da eueuh ngaran lembur Bukit Rotan, aya oge pasir hoe ojek. Matak teh geunaheun di lemes-lemes kitu. Tolong antarkan saya ke Bukit Kemiri, eueuh ngaran Bukit Kemiri, aya oge pasir muncang. Eta lelegegan teteh-teteh nyarita bahasa Indonesia di imahna. Adek, teteh cari kamu kemana sampai ku tatangko teteh. Teh geunaheun ojek. Ku tatangko teteh. Sakali waktu numpak kendaraan umum ngageroan, mang tunggu, wait me, tunggu mang. Sampai ka ayeuna nyarita, ari pek teh di angkotna pinuh pas sedap-sedap, teu bisa diuk, turun dina angkot, protes ka supir. Pir, saya mulai dari kenaikan sampai keturunan tidak dapat kedudukan. Eta supir beki lieur Aisyah ngomong nanahawa. Heuing senati mimiti naik sampai katurun teu bisa. Tah kitu we intina mah ejeg. Itu karena belum tuman. Segitu juga uyuhan. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Sekedik-sekedik abdi ngeros bahasa Indonesia. Aku bangga menjadi bangsa Indonesia. Oke, bangga jadi orang Sunda. Tepuk tangan buat orang Sunda, orang Indonesia. Luar biasa hebat. Aku si Gajah Pati di keprokanan opatan. Balikan deh, tepuk tangan kompak sadayana. Berkah luar biasa para panitia. Ajiblah panitia mah hebat. Ibu bapak sepuh sadayana dulu naon cenah? Di markas besar PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa dulu pernah diadakan sebuah konferensi terbesar yang dihadiri oleh para pembesar dunia yang hadir pada saat itu. Di antaranya ada yang bernama Michael Gorbachev. Keun bae teu apal oge euceuk. Si eta we eta mah. Aya deui anu hadir Margaret Thatcher, bahkan dihadiri oleh mantan presiden Amerika yang bernama George Bush. Terang George Bush mah meureun euceuk. Di PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa dihadiri oleh para pembesar dunia. Agenda harita anu dibahas ku para pembesar dunia adalah agenda anak-anak, agenda remaja, dan pentingnya peran pemuda. Kenapa mereka tidak membahas industri? Kenapa mereka tidak membahas ekonomi atau tidak membahas senjata kimia atau nuklir? Jawabannya ibu bapak sepuh sadayana, ekonomi, industri, senjata kimia akan berbahaya jika tidak diarahkan. Betul? Tapi akan lebih berbahaya jika anak-anak, jika remaja, jika para pemuda, jika para pemudi tidak diarahkan. Teu diwawuhkeun jeung nilai-nilai agama, nilai-nilai kepribadian, akhlak luhur. Sampai ka ibu bapak sepuh sadayana, seorang pujangga Mesir yang bernama Syekh Mustafa Al-Bulayaini, beliau pernah mengatakan dalam sebuah ungkapannya, kata beliau, inna fi yadi syuban amrul ummah wa fi aqdamiha hayatuha. Sungguh pada tangan pemuda
itu ada urusan umat, dan pada kaki mereka eksistensi kehidupan umat. Maka luar biasa ibu bapak para pemuda. Sejarah membuktikan sejak tahun 1908 atau 1908 pada masa kebangkitan nasional, kita ketahui bersama banyak sekali persatuan pemuda bersatu luar biasa. Di antaranya kita kenal yang namanya Trikoro Darmo. Uninga ya cek? Young Islamic Bond. Uninga? Persatuan Pelajar Stopia. Bahkan kita kenal sosok pemuda yang luar biasa, Budi Utomo, yang karismatik, yang kata Bung Karno disebut sebagai the founding father, the old man. Seuculiurun bahasa nahaun eta, bahasa Inggris. Seorang penggerak di Ciwidey, di abdi gaduh kuncina insyaallah. Bahasa Inggris. Luar biasa itu pemuda. Mata hampura disampaikan. Apabila upami urang geus yuswaan, kolot yuswa 60, 70, 80, 80 getol ibadah ka Allah, daek ruku, daek sujud, itu sae, itu bagus. Tapi jika pemuda ABG 20, 30, 25 getol ibadah, itu lebih bagus ibu bapak hadirin sadayana. Naon sababna? Hebat para pemuda. Matakan dikatakan dirinya ibu bapak sepuh sebagai saya di sini mengajak semua para rekan pemuda, yuk kita hiasi hidup kita dengan ilmu, setuju? Kita warnai hidup kita dengan iman, setuju? Kita bingkai hidup kita dengan akhlak. Mudah-mudahan orang sadaya kalabat pemuda yang hebat, syubban liyaum rijalul ghad. Gitu hari ini pemuda, insyaallah isuk gaganing geto bakal janten pamimpin-pamimpin di masa yang akan datang. Betan sareng parantos sepuh, ari sepuh mah kadang-kadang geningan genaku genep ong. Ong nu kahiji huis geus tembong, leres. Ong nu kadua panon geus baong. Ong nu katilu pipi geus kemong. Kadang gitu leres teh. Ong nu kaopat huntung geus ompong. Ong nu kalima leumpang geus doyong. Ong nu kagenep meureun sakedeung deui digotong. Tapi nah hidup pedeg. Mudah-mudahan ya para pemuda hebat RW 7, hebat RW 23 lah, pokoknya nama ajib lah. Geus teu bisa dikatakan kusim kuring ibu bapak, cinta na hebat ka Allah jeung ka Rasul. Amin ya Allah ya Rabbal ngayakeun buludan. Tapi cinta para pemuda itu tidak kayak idgom bila gunnah. Hoyong cinta na idgom bila gunnah. Wujuduhu ka'adamihi, ayana teu dianggap aya. Gitu. Kehadirannya tidak diharapkan. Kang, naon? Ari cinta abdi ka akang naon? Abdi mah hoyong sapertos matobi'i entong. Mending gunnah we, naon gunnah ngahiung teh kapastian. Abdi mah kol-kola mantul tuluy cintana. Mending matobi'i loba contoh dina Al-Qur'an contoh matobi'i. Gitu. Leres gitu, cinta ka Allah jeung cinta ka Rasul. Alhamdulillahirabbil. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ya, tos ka dieu deui ninggal. Ceng kuring teu ditingali ka dieu ninggalna. Tos berkah. Ibu pa hadirin sadayana hapunten. Para pemuda sekarang kapungkurna aya pemuda yang hebat. Pemuda yang rela mempertahankan agama, mempertahankan akidah, mempertahankan tauhid. Dina Al-Quran disebut ayat geningan pemuda Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu artinya penghuni guha. 7 orang pemuda diseranganku anu namina Kitmir, seekor anjing ibu bapak sadayana. Leres eta diudak-udak ku Raja Dikyanus, seorang raja zalim, seorang raja anu biadab, seorang raja anu kaayaan nindas rakyatna, nindas bawahanana, lamun teu nyembah kana berhala. Ibu bapak sadayana leres dihajar ku Raja Dikyanus sampai ka diudak-udak. Ternyata 7 pemuda ini sadayana tetap ibu mempertahankan akidahna lebet kana hiji guha. Sok mangga tiasa dirapikeun heula atuh, mangga calikna, korsina. Siap.
Urang tawassul heula urang sholawat deui mangga supados fokus. Assalamu alayka ya nabi ya nabi. Assalamu alayka ya nabi ya nabi. Assalamu pamangkat salikna tartibkeun heula ya deui. Assalamu ya nabi. Assalamu alayka ya rasul. Assalamu alayka ya nabi ya nabi. Assalamu alayka ya rasul. Gusti urang sararea Kangjeng Nabi anu mulya Muhammad jenenganana bangsana Allah Allah Ramana Sayyid Abdullah Ibuna Siti Aminah Tiba berkenan di Mekah Wengi Senin tahun gajah semuanya. Assalamu Assalamu alayka ya Rasul. Assalamu alayka ya Nabi ya Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma salli wa sallim wa barik. Ya katingal tartib deui besin kuring ti dieu. Teraskeun di ka mana nembe? Ashabul Kahfi. Sabaraha pemuda anu lebet? 7. Ibu bapak sadayana naon sababna lebet ka guha diudag-udag ku prajurit tentarana raja anu zalim ngaranna Raja Daqyanus. Istirahat dina eta lebet guha sampai tertidur. Ibu pak anu karasa ku mantena 7 pemuda Ashabul Kahfi ditanya diabadikeun dina Al-Qur'an kam labistum qalu labisna yauman aw ba'da yaum. Sabaraha lamina salira ayeuna tidur istirahat sapoe atanapi setengah poe sebagian hari ibu pak. Ternyata dina pada kabuktosanana 7 pemuda Ashabul Kahfi ku Allah ditidurkeun kirang langkung numutkeun masehina 300 tahun numutkeun hijriana 308 tahun ibu bapak sadayana. Walabisu fi kahfihim salasumi'atin wazdadu tis'a ditambahan salapan janten 308 tahun tapi anu karasana sakedap buktosna gugah salah sawiosna pemuda Ashabul Kahfi garugah sadayana tos kitu patuanganna ngarasa lapar balanja anjeun ka pasar make mata uang ieu lajeng candak ka pasar. Pas di pasar ibu bapak sepuh hadirin sadayana numutkeun eta hiji riwayat jeung kisah para penjual ngarasa heran naon maksudna ieu duit ibu bapak hadirin sadayana zaman ratusan tahun masih ada. Bayangkeun 300 tahun. Coba abi naros ibu pak duit anu mawa bedog eta sabaraha? 1000. Anu Imam Bonjol 5000. Sultan Badarudin nah api-api si teu apal 10. Ai si jalak harupat no hejo ke apalkeun atuh ece 20.000. I Gusti Ngurah Rai 50.000. Ai anu beureuh si kojo 100.000. Ayeuna berlaku cobi tahun-tahun kapangker geuningan duit 500 teh gambar monyet make kertas leres teu kalaman teu sate acan 500 sabaraha deui ujug aya sasen saperak geuningannya sepuh aruninga panginten simkuring kapungkur nuju lebaran eta atoh meunang 15 lembar 100 perak beureum ibu dompet bener 200 angpau menang 1.500 tapi bagja bisa dihitung luar biasa. Iya cacak tahun 80 tahun 2000 ka ieu kapengker tapi ieu 300 tahun cobi dek berlaku kene eta gambar anu mawa bedog tapi murah engke di murah 100-an tahun teu ibu pak bingung para penjual ieu duit aya kene luar biasa ari anjeun saha anu meuli terkenal padahal eta pemuda Ashabul Kahfi. Allah menceritakan di Al-Qur'an nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haq
innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Ngalem muji ka para pemuda Ashabul Kahfi anu betul-betul hebat mempertahankan akidahnya, tauhidna. Ibu bapak sadayana mending keneh maot daripada kudu ayeuna nyembah berhala. Hebat ibu pemuda Ashabul Kahfi. Seberikut jeung saha anjing anu ngingilu namina Kitmir. Cek eta sejarah riwayat eta anjing bisa asup surga. Naon? Ngabela ulama. Ibu cinta ka ulama? Man akramal ulama, sahanu cinta ka ulama, pakod akromani, maka eta jalma cinta ka kami cek Kangjeng Rasul. Wa man akramani faqad akramallah. Sing jalma anu cinta ka kami cek Rasul, maka eta jalmi teh betul-betul cinta non ku Allah bakal dimuliakeun. Amin ya rabbal. Maka sohih non Ashabul Kahfi sosok pemuda yang hebat. Aduh, udah masa muda. Masa muda itu masa yang penuh dengan harapan, syarat dengan cita-cita, dan syarat dengan penuh romantika keindahan. Keindahan masa muda dihiasi dengan bentuk fisik yang masih kuat, berjalan masih cepat, pendengaran masih akurat, kulit wajah indah mengkilat, walau banyak jerawat, tapi tidak gawat. Masih banyak obat di toko-toko terdekat. Hebat ibu bapak para pemuda. Maka diperingati Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober. Sakali deui ibu bapak, keistimewaan Islam memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya para pemuda. Lamun geus kolot ibadah alus, tapi pemuda daek ibadah leuwih alus. Hiji. Nu kadua, jaga di akhirat ibu bapak sepuh sadayana, insyaallah pemuda anu getol ibadah wa syabun nasya'a fi ibadatillah wa ta'atillah bakal menang perlindungan ti Allah panon poe leuwih ti hiji bari sataranjang teu make raksukan teh. Nah hiji sadayana pemuda, mudah-mudahan pemuda Tenjolaya RW 7 RW 23 mudah-mudahan kenging perlindungan ti Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Mata hebat para pemuda mah ibu bapak hebat dia. Dukung rojong ku sadayana. Hebatnya ibunya apanya? Hebatnya hebat insya Allah. Tah gitu. Ayeuna urang ngariung di tempat sangkan langkung berkah ieu desa, sangkan langkung berkah ieu masyarakat, sangkan langkung berkah ieu lembur. Hayu urang niatan sajabi niat ngaji dina raraga Sumpah Pemuda. Nu kaduana niat muludan, niat memperemut karena kelahiran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antarana ibu bapak tadi parantos disampaikan di awal kusim kuri, numutkeun Al Imam Jalaluddin As-Suyuti disebutkeun kieu, ma min baitin tepati-pati hiji imah. Uyanesna naon? Balelonya tepati-pati hiji imah au masjidin atawa hiji masjid au mahallatin atawa hiji patempatan anu eta imah masjid tempat dibacakeun maulidna jungjunan Kangjeng Rasul Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angin ieu tempat teh haffatil malaikah, bakal dikubeng ku para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ibu hoyong dikubeng ku malaikat, hoyong dikubeng ku tukang anu nagih hutang. Alim dikubeng ku para malaikat. Teu cukup ku sakitu ibu bapak. Ieu masjid, ieu tempat, ieu desa, ieu masyarakat dikubeng ku malaikat. Lamun setia masih kuring nutur-nutur atanapi menceritakan maulidna jungjunan. Wa shallatil malaikah, malaikat bakal pangmentakeun hampura kasaha ala ahli dzalikal makan kanu hadir danget ayeuna. Amin ya robbal. Urang rumawa seur dosa, rumasa urang seur lepat, hoyong dinoakeun ku malaikat, hoyong teu ece hoyong paling itu hoyong doa ku malaikat hoyong. Aya sababaraha golongan jalmi anu sok didoakeun ku malaikat. Catat hiji, jalmi upami bade kulem sok wudu teulah. Abdi nanya ka ibu,
upami bade kulem wudu heula kieu heula. Upami bade kulem wudu heula dahar heula. Eta cahaya raraina moncorong luar biasa cahayaan. Ari pek teh dilebet simbut teh nyaho HP. Cahayaan. Sugan teh kitu cahayaan teh naon ojo. Tah kitu. Jalmi anu bade kulem wudu heula. Eta mah celengkeung kritis pemuda panganten anyar. Pan ari panganten anyar mah ibu luar biasa sok naros wae. Ustad leuheung ustad ieu tad cenah ceu. Kapan kete abdi bakal sosonoan? Banyak wudu-wudu heula pantal kulit jeung kulit pan batal. Dijawab ku sim kuring, ketika kita mau melakukan sesuatu yang baik, wayana awali dengan yang baik lagi. Apalagi dek sosonoan dek nyieun adonan. Eueuh lamun nyieun roti, kue, lamun teu make resep bakal acak-acakan geuning leres teu. Lamun ayeuna urang dek nyieun budak sok make resep tara. Dek nyieun adonan atawa asal-asalan bae. Islam ngajarkeun ibu bapak hiji pamibade sosonoan budak moal apaleun sosonoan keun bae eta we lah. Upami bade sosonoan hiji wudu heula. Kadua salat 2 rakaat mangga salat hajat. Ngadua ka Allah. Ngame meunang turunan soleh jeung soleh. Nu katilu atuh maca Quran. Kitu teu ibu kapungkur jeung si bapak. Langsung wae. Eta mah henteu teu wudu tapi kalakah kieu. Bapakna da hayang kuat nyiapkeun kuku bima. Pamajikana hayang kuat nyiapkeun sari rakaat. Sakali waktu meureun pas siap dek sosonoan tituker gelasna. Salakina kalakah ngadahar sari rakaat da sarua bentuk gelasna. Atuh pamajikana ibu bapak harita guguakan ibu bapak. Atuh salakina kalakan ngadar sari rapat pamajikana kuku bima, pamajikana hareras aja. Gitu terjadi sosonoanana non margina teu dikawitan kudu mangga eta dipidamel tapi kawitan ku abdas heula supados turunan urang soleh jeung solehah. Pamibade kulem teh ibu bapak punten dina hadis Ibnu Hibban ti Abdullah bin Umar disebutkeun saha wae jalmi muslim lalaki muslim awewe pamibade kulem lajeng eta jalmi teh wudu heula maka malaikat ngadoa ya Allah mugi Gusti ngahampura dosa ieu jalmi margi nuju suci tegesna boga wudu. Maot harita ibu hoyong maot engke maot harita bakal syahid maotna insya sok eta we hiji ibu bapak bade kulem teh naon cenah wudu heula. Nu kadua pamibade naon kenging hoyong magfirah anapi ampunan doa ti malaikat. Nu kadua upami ayeuna dur bedug lohor asar maghrib isya subuh urang posisi geus aya di masjid geus ngantos waktu salat. Abdi naros ka urang dieu aya ti dieu salat lohor jam 1 setengah 2 jam 2 setengah 3 jam 11 ojo jam 11 mah can waktuna. Asar ti dieu aya jam 4 setengah 5 jam 5 eta aya wae. Ibu pasepuh sadayana kema robi geus muludan mah ibu punten minimal 5 menit 10 menit urang tos aya standby boga wudu insyaallah murudul dosa dihampunkeun ku Allah. Dosa kecil dihampura ku Allah. 3 naon anu hayang bakal dihampura ku malaikat naon kitu didoakeun ku malaikat jalmi upami kaleresan salat berjamaah nangtungna teh hareup ibu tegesna dina sab jajaran anu kahiji itu kahiji sab jajaran teh ibu pak ngan kade upami ayeuna urang sab jajaran kahiji kudu make adab-adaban punten naon adab-adabanana pami bade salat punten kaosna entong aya gambaran pas gambar di tukang Persib nu aing dibaca ari aing saha dibaca ibu pak di tukang kawaca katingali Allahu Akbar pas ditinggal kaosna teh ibu iklan naon
iklan kapal api. Iklan naon? Kacang Garuda. Ini kacangku. Jelas lebih enak. Dibaca ibu pak. Aya kapal api geningannya, aya kapal api aya ditinggal. Ke rumah urang teterjel atau ibu bapak punten salat teh ngalamun wae. Beda jeung ti dia harusu kabeh meureun. Brai geuning kitu. Leres teu? Matakan wayana make bajuna entong aya tok soroon sok dibaca. Borang kitu sajadah oge sok ditingali, mana kormana eta teh. Halus sajadah ditingali aja. Gitu ya Allah ya Rabbana ya Karim. Maka lamun urang hayang didoakeun ku malaikat punten, hoyong atuh malaikat hoyong. Jajaran anu kahiji. Naon? Salat barisana. Insya hiji. Naon? Pami bade kulem abdas heula. Bade? Insya ulah cukup insya Allah bari moal aja. Balik ti dia insya Allah. Wa haffatil malaikatu ala ahli dzalikal makan. Allah bakal ngubeng ieu tempat. Lamun setiap naon eta tempat disebat-sebat dengan junjunan, kemuliaan junjunan, keagungan junjunan anu luar biasa. Tapi ayeuna ibu bapak punten dibejakeun si Emmanuel Macron, apal ece presiden Prancis, si bebengok eta tah. Ngahina ka junjunan, ngahina ka nabi urang sadaya, mencaci maki ibu bapak sepuh hadirin sadayana. Gitu. Tapi tidak tinggal diam muslim sedunia sadayana negara luar biasa. Naon sababna? Saha anu ridho junjunana dihina ibu. Hafizul ilahu karomatal li Muhammadin ahul. Mana suarana teh ayat? Tarokus sifah falam yusibhum aruhu min adami wa ila abihi wa luar biasa ibu bapak eta si bebengok eta ngahina ka junjunan ya Allah ya Rabbana ya Karim. Padahal kita sudah sepakat, bahkan seorang kolumnis berkebangsaan Amerika, penulis beliau yang bernama Michael Hart, dalam sebuah buku yang berjudul 100 tokoh besar dunia yang paling berpengaruh sepanjang sejarah peradaban manusia, The 100 Ranking the Most Influential Person in History. Ini liur kene bahasa naon eta. 100 tokoh besar dunia. Si Michael Hart, ibu orientalis berkebangsaan Amerika, nulis buku nate 100 tokoh besar dunia. Di antaranya ada Adolf Hitler, seorang pencetus gerakan paham Nazisme di Jerman. Ada saha deui, aya deui Julius Caesar, seorang pencetus gerakan Pini dan Pici. Aya Lin Lause, seorang pencetus gerakan Tao Te Ching. Aya deui anu namina saha eta teh geuningan ibu pak? Napoleon Bonaparte. Tapi dari sederetan pemimpin dunia tersebut mengakui betul Michael Hart menempatkan baginda Rasul Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai ranking pertama, urutan pertama anu parantos nyandak umat manusia tina kufur kana iman, tina musyrik kana tauhid, tina baheula umat anu resep berpecah belah, bertingkai-pangkai, bermusuh-musuhan, dicandak ku junjunan kana umat anu resep na hiji. Mata kagu numutkeun almarhum Panglima Besar Jenderal Sudirman, beliau mengatakan tidak ada kemenangan tanpa ada kekuatan, dan tidak ada kekuatan tanpa ada persatuan dan kesatuan. Kuntul bis bolopis kuntul bari ralis non baris rawe rantas malang putung. Bersatu na urang sadayana ibarat tua panon sauyunan tinggal ibu panon katuhu jeung kenca sok cabak aya panon aya. Lamun hiji anu katuhu ngareret ka kidul, anu kenca ka karer moal kabeh ka kidul. Leres teu? Anu kahiji punten ieu anu katuhu teh ngaberbe cipanon, nu kenca muing urang mah moal ceuri. Aya nu kitu teu ibu bapak sadayana luar biasa.
Matak iya mual bisa ngawujud acara lamun teu aya dukungan dekengan rojongan ngahijina warga masyarakat. Alhamdulillah berjibaku sampai ke ayeuna aya panggung, aya sound. Ternyata ieu panitia teh terdiri tilu angkatan saurna teh. Angkatan kahiji angkatan darat, angkatan kedua angkatan udara, angkatan tilu angkatan laut ucuk. Angkatan darat urusan sound system, urusan panggung tuh bieu luar biasa. Panitia nyiapkeun kursi. Angkatan laut cai tuh tingali mur nih. Ade urusan percayaan ucuk. Eta angkatan laut luar biasa. Angkatan udara sound system cing berkah. Operator sadayana hebat operator mah ibu bapak. Datang pangheulana balik pang tukangna. So abi mah geus aya di imah hees tapi mah tenang papanggul keneh leres teu. Alaman kana sababan liqiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, para panitia sadayana diberkahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Mata hebat ibu bapak dukung dekeng rojong ieu. Gitu. Kuy hadir tadi ibu bapak. Naon cenah tadi teh terakhir teh? Tuh poho deui geuningan karek oge dieu komo geus balik ti dieu bar hobe. Bubar poho ka. Gitu cenah mata. Ece ari dieu naon tuh? Liur. Jaga ngaji teh cangkeul, pegel seueul. Tapi tong hariwang cangkeul, suku pegel seueul, tong hariwang ngaji mah insyaallah sok gede hidayah di Allah. Itu cenah ngajawabna teh gerak. Geus meeng kieu mah. Allahu Akbar, Gusti anu Maha Agung. Hebat ibu pak. Mata tadi cek tadi hiji bade wudu bade kulam abdas. Ola insya Allah. Mudah-mudahan bisa keamalkan. Amin. Haffatil malaikatu ala man kana sababan liqiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, kabeh pangmentakeun hampura wabil khusus kanu hadir anu osok nyebat-nyebat nami jungjunan. Nu osok nyebatkeun ku bahasa Al-Barzanji dibacakeun, Simtuturor dibacakeun, sholawatan dibacakeun, naon deui teh maca Quran, naon deui teh Syaraful Anam Maulidut Tiba dibacakeun berkah ieu lembur ibu bapak. Insya Allah muludan alhamdulillah matak supados karau ka pangku ieu acara ngame berkah ieu riungan sakatenan sumpah pemuda oge eujeung muludan ngame para panitia berkah sadayana lain barareukah barokah. Insya Allah ibu bapak punten eta hiji. Nu kadua ibu bapak hadirin sepuh sadayana kapungkur. Urang bingan teh ayeuna Kangjeng Nabi bunga teh Bu? Bunga teh Kangjeng Rasul bunga. Cek Allah fabidzalika falyafrahu kada bunga ibu bapak punten. Kapungkur mah namina istri teh ibu lahir di layak punten di ruang kerecek. Kerepes. Di ruang kerepes teu aya harkat darajat martabatna baheula. Catacan Rasul hadir. Kitu jahiliyah. Dalam bidang sosial maraknya mabuk-mabukan. Kipu, dalam bidang hukum rimba menjadi peradaban. Yang kaya ngadahar anu miskin. Kitu nu kuat ngahakan anu lemah. Kapungkur ibu bapak. Tapi ketika Rasul datang, Rasul hadir, diangkat harkat derajat istri teh luar biasa ibu bapak. Mata luar biasa aya An-Nisa surat. Gitu. Perhatian luar biasa jungjunan. Alhamdulillah mata kurang kedah bunga ayeuna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi ya para panitia hebat kompak sauyunan sapertos anggota badan huntu nyeri kabeh nyeri. Aya ti dieu huntu nyeri henteu nyeri kabeh. Teu aya nyeri huntu mastaka gelieur. Leres Bu. Eta biwir agaung aja indung suku titajong apakah indung suku hungkul anu ayeuna gede naon kaluar getih teu ibu saha biwir beda desa beda kecamatan ngagoak biwir aduh eta leungeun ngagoak wir aya naon
tatangga maneh tingali itu nu handap tulungan. Kapan urang teh nulung kanu butuh, nalang kanu susah, ngajai kanu titi lemah, hudangkeun kanu labuh. Tulungan nulung lain ku loba, nalang lain ku rea. Fitrah manusia hayu urang babarengan. Ibu bapak sarendak saigel sabobot sapihanean satambah sarimbagan luar biasa eta fitrah manusia. Punten loba cantang tu cukup leres ke saeutik cantang tu kurang. Matakan intina urang kudu laek syukur ka Gusti. Mending jeung sampe bari nampe tibatan jeung roti bari ngimpi. Mending jeung leunca anu aya tibatan jeung daging nu eueuh. Leres teh matak syukur ka Gusti Allah. Indung suku ditajong dibantu ku kabehan leungeun musapan. Panon ngaberbay nunjukkeun simpati empati na ka dulurna ceuri. Ceuli beureum. Ibu bapak kana sirah oge lieur. Leres teu? Sok ibu misalai di waktos dibenerkeun da brak petrol eta teh hitu teh ceuk. Kompak kabeh punten anu nyerina mah indung suku tapi kabeh asakeuna ka urang. Kompak teu? Kompak teu? Ternyata aya nu can kompak hiji. Si eta mah batur sibuk. Suku teh, dulur teh, ibu keur menang musibah. Leungeun musapan. Biwir, aduh, huntu kekereket, bujur brak brek brot. Ieu naon deui ceuli beureum, kana mastaka lieur. Panon ngaberbeuy aya hiji anu cuek, si eta ngan hees we pagaweana teh ibu. Ngagoler batur keur sibuk teh si eta mah. Beda lamun geus boga kahayang si eta mah ibu ngariweuhkeun kabeh kudu manggil penghulu, kudu manggil naib kabeh panggung oge wajib hukumna cenah hajat ngaranna teuing si eta tah. Matak ibu punten lamun pangi jeung si eta pentingna cekek kabeh tuh mana ceuk. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Heuh di urang oge sok aya ibu anu kitu teh. Leres teh tatangga ka musibahan keun bae da batur. Leres teh keun bae da batur. Tidak ada demikian ibu bapak. Mudah-mudahan urang mah teu di sauyunan. Sadayana luar biasa kumargi urang mah dulur. Leres teh. Abdi kantos ngadugikeun, wahai urang Sunda, urang sadayana saderek. Wahai orang Betawi, kita semuanya saudare. Kapan kita Betawi mah ceuk EKB? Wahai orang Jawa, ingsun sedoyo sederek. Wahai orang Madura, taretan-taretan sadeje, sampean sadajena satareta. Wahai orang Papua Irian Jaya, ipar-ipar katorang samua basudara. Wahai orang Papua Irian Jaya, eta, oh iya, mangga, yes, salamat berkah, amin ya robbal alamin. Poho deui, naon deui? Ayo orang India, saha ibu orang India biasana kartu teh, uskukan, apal, saha deui? Arapalah api-api padahal mah apal da tukang Raja TV kabeh oge cenah hadir ieu teh. Kitu. Cek orang India, dulur urang teh hamse bae hamma bahateh. Matak mudah-mudahan sini berkakeun teu cekap di dunya dulur cing parat sampai ka akhirat amin. Ku wasilana ieu panitia ngayakeun kikieu teh eueuh da luar biasa panggung menang nyewa, son menang, ustad menang. Ngundang abdi mah aja. Dengan Agus ke abdi wayahna cenah. Tapi insya Allah barokah tiasa silaturahmi. Nunong ngewa. Allahu Akbar ya Allah ya Rabbana ya Karim. 2, ibu bapak punten. Bu, bingah aya Kangjeng Rasul bingah. Bu punten, kapungkur di Libanon. Terang Libanon? Caket Tenjolaya aya. Libanon Kidul, Libanon Selatan, negara tetangga lah ibu bapak punten. Dulu adat di Libanon ngayakeun muludan secara turun temurun warga masyarakat saatos ngaos albar janji. Biasa bager albar janjinya. Sabada ngaos solawat, sok bunga, sok jeungeut pepetasan. Buah. Gening. Pepetasan dipakai muludan alus. Sae teu. Sae ojo. Duar kembang opi.
Aya deui kembang api dipake ngantos tahun baru. Nini jangan lagi. Sih. Ayo orang hitung mundur. 5, 4, cek si Aki jeung si ini. 3. Jegola. 2. 1. Murudul huntuna sakalian. Luar biasa. Di Libanon upami muludan sok nyangeut pepetasan. Ari di osok tarak di dimanya gitu. Simkuring sekali waktos kalebatan ngaos ke Kabupaten Bandung Barat, ibu bapak leres katosta. Sekali waktos aya hiji kecamatan ruas satu eta mah dek naik panggung eucuk luar biasa pepetasan gitu. Siga orang Betawi kawinkeun geuningan balas pantun. Oh jadi mah kieu geuning adat-adatan. Luar biasa hebat dipake mulu dan pepetasan oge berkah. Ari sakali waktos di eta lembur aya keluarga Nasrani, aya orang Kristen dari keluarga Gotas. Amung budak ibu bapak umur 2-3 tahun si Neng harita jenis kelamina awewe ningali aya naon di luar geuning itu cimburicak burinong. Eta keluar nih nonton kembang api diseungeut ku umat Islam ngayakeun hari kelahiran Jungjunan. Ari pekeh teu disangki ibu eta mah pas kembang api blusot nyasar kana mastakana ieu budak anu karek keluar eta tegesna orang Kristen teh gitu bocor tah mastakana bersimbah getih ibu bapak harita dibawa ke rumah sakit Hasan Salimin mun ayeuna mah sadikin dibawa ke rumah sakit Libanon namina rumah sakit Gosan Hamud namina teh euceuk. Angkat tangan sadayana teu bisa dokter ngubaran ieu menangani bejana bawa ke Amerika. Dibawa ke Amerika bejana loba dokter spesialis, loba dokter ahli sangkan bisa ngubaran, ternyata tidak bisa. Angkat tangan dokter Amerika ieu ibu pak. Anu pada akhirna harita leuleus indungna panik luar biasa. Ibunya akan jadi anak, leresnya akan jantan putra. Eta budak ibu pak bersimbah getih, ngocor bocor mastakana, nyarekan indungna, nyarekan dina jero hatena. Kieu senang. Tak eta, ya. Panjero hate mah dibejakeun. Ceuk eta indung mun dibahasakeun kieu. Aina anta ya Muhammad, aina anta ya Muhammad, aina anta ya Muhammad, anta tud'an nubuwah. Di mana anjeun Muhammad? Anjeun ngaku nabi teh gara-gara umat anjeun ngarayakeun hari kelahiran anjeun bejana budak urang bocor mastakana, tanggung jawab anjeun. Ceuk indung Nasrani ibu bapak harita ngomong kitu. Da eta mah ibu bapak les pingsan saha nu teu nyaaka anak cek tadi. Cek dokter wayahna tinggal ngantosan dawuh maot ayeuna jik tengok terakhir kalina ka anak anjeun. Ari pas ditengok ibu bapak teu sakakara eta budak nuju cali. Suka bunga atau keajaiban datang. Naon sababna? Eta budak awewe bari ngomong kieu, "Mah, enggal tong ditutupan. Eta panto jendela tutupan ulah wakadi widian uih ieu jalmi anu mulia, ulah wakadi widian uih ieu jalmi anu kasep anu seungit." Ari anjeun ngomong jeung saha teu katawiseun ibu bapak ku eta sepuh teh. Saha ari anjeun neng bager geulis ucu? Saha? Eta Muhammad Sumpi. Ngelus mastaka neng tadi bocor ayeuna alhamdulillah sehat teu sakakara. Ternyata emak tadi ngucapkeun aina antai Muhammad sumping jungjunan ibu bapak. Sumping mantena naon sababna? Nyaah bororaah ayeuna nyaah ka umat Islam, umat Kristen daek tobat ka Allah. Umat Nasrani sabab umat mantena keneh umat Nabi. Eta mah dokter harita tercengang keajaiban datang, indungna tercengang keajaiban datang. Harita syahadat ibu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul.
asuk Islam sadayana. Naon sababna? Bingah kuaina Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi dua. Aya pemuda anu tobat. Baheulana ieu pamuda teh ibu bapak sepuh sadayana, kahirupanana teh berpoya-poya. Orang Basroh zaman saha? Zaman Harun Ar-Rasyid. Ieu pamuda teh ibu bapak. Tapi punten di mana datang bulan Mulud, di mana datang bulan Rabiul Awal, ieu pemuda teh ibu taubat. Wa ghasala siyabah wa tajammala wa ta'attara. Mantena berubah dina goreng jadi sae. Ternyata di akhirna pas maotna sok ayeuna memperemut nami jungjunan. Sok emut bingah ka jungjunan, pangmacakeun albar janji, pangmacakeun sholawat di bumina. Masyarakat harita masih kita percaya goreng patut ieu pemuda. Tapi hebat ibu bapak, berkah luar biasa di alam barzahna kenging rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka para pemuda RW 7 khususna, para pemuda RW 23 khususna, mudah-mudahan sini jantenkeun jalmi-jalmi anu hebat, jalmi anu istiqomah, jalmi kenging rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal amin ya Allah ya Rabbal. Ibu ngali hujan. Watos. Awatos. Ieu tos acara tong ka mana-mana ibu serna acara deui. Mohon barudaknya acara deui. Kau ngali heula sakedap. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Urang tati heula sadayana ame teu ieu. Ibu urang tati heula Bu. Hawa tos cangkeul geuning. Oh. Mangga urang ngaos shalawat sakedap. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allah ya salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ansyuraqal badru alaina, fakhtam akhir zaman. Aduh banget panesaran, hoyong tebang ngadeusan, sejak kumut serabadan. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Marhaban marhaban ya nur al-aini, marhaban marhaban jandal Husaini, marhaban marhaban ya nur al-aini, marhaban marhaban jandal Husaini, marhaban ya nur al-aini, marhaban marhaban jandal Husaini, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah
sallallahu ala man marhaban sallallahu marhaban sallallahu ala sallallahu alaihi Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mangga calik deui ibu sadaya nu kahiji ngahadirkeun nabi, nu kadua watos cangkeul tadi katinggal ku saleuseun ngahadirkeun nabi. Hikmahna ieu muludan memperemut sumpah pemuda ibu pak sadayana tetep mudah-mudahan urang sing kalebet jalmi anu istiqomah dina ibadah. Para pemuda-pemudi istiqomah dina ibadah. Amin ya robbal. Hikmah maulid Nabi opat. Sabaraha ibu? Opat. Maulidun. Engke anu tiasa ibu saurang ka dieu ka panggung nae. Hoyong ka panggung. Hoyong ke saurang ka dieu hoyong ninggal. Cobi punten. Nu tiasa ke di pasien kunci. Maulidun itu opat hurufna. Hiji huruf mim. Dua huruf waw. Tilu huruf lam, opat huruf dal. Hiji huruf naon? Mim. Anu kadua waw. Nu katilu lam. Nu kaopat dal. Mim anu kahiji ya dulu ala mahabbah. Naon cenah? Nuduhkeun kana mahabbah. Naon ari hartosna mahabbah? Cinta. Ibu, Pak, cinta itu tidak hanya sebatas janji, tapi harus ada bukti. Leres ke? Ibu cinta ka Rasul? Cinta ka Allah. Kantenan cinta punten. Allah ngalangkungan Rasulna, hayu resep berjamaah sholat. Ibu sok itu tara. Pami ayah bapak sok sholat di bumi, sok di masjid. Ibu dakwah lamun sok di bumi. Mama ada hujan, tah payung. Mama atuh da leueur. Tah itu mama kene lain atuh bebeb. Bebeb teh bebengok atuh aja. Atuh da abi teh keung. Atuh Pak geus we di bumi, atuh balik kanan, gerak. Teu jadi di salat di masjid, tetap cinta ka Rasul, lobakeun berjamaah, lobakeun baca Qur'an, lobakeun sholawat mahabbah. Apa itu cinta? What do you know about love? Apa artinya cinta? Cinta itu syai'un la yura, sesuatu tidak bisa dilihat. Wala yumassu, cinta itu tidak bisa diraba. Walakin yuhassu, tapi cinta bisa dirasakan getarannya dalam dada. Lamun cinta ka Rasul, cinta ka Allah, hayu urang berlomba-lomba ngalaksanakeun kasayan. Mudah-mudahan urang aya ridho Allah Subhanahu wa taala. Anu kadua huruf waw. Waw naon hartosna? Wasiul qalbi. Nyatana jembar hate. Uyan deui, jembar. Tatangga ngomean imah atau tatangga meuli parabola bingah. Tatangga kabeli mobil bunga hate. Eta jembar ha. Ulah tibalik, tatangga kabeli motor eungap. Tetangga ayeuna ngomean imah nyeri sirah. Tetangga ngomean muli parabola muli paramek. Eta teu nyambung ece kedah gebeung hate. Kaleresan can kabagean abi teh ITB LTT. Nah jadi nyarekan ka RW ka RT. Alhamdulillah, mudah-mudahan urang di pasian kacukupan. Leres teu? Mata Allahul kafi rabbuna walakra di alhamdulillah tos kabagean. Alhamdulillah. Nukatilu, nah ibu bapak huruf lam. Naon ari lam? Ladzatul ibadah. Lezat ngalaksanakeun ibadah ka Gusti Allah. Ibu kantos lamun maca Quran ngeunah nikmat henteu. Atawa lamun nonton TV 3 jam betah. Betah mana maca Quran nonton TV? Betah mana maca Quran atanapi nonton ningali HP? Tapi jalmi anu resep muludan mudah-mudahan dipasihan lezat ngalaksanakeun ibadah ka Allah. Amin ya robbal. Nuka opat dawamut ta'ah. Naon hartosna dawamut ta'ah? Langgeng ngalaksanakeun kataatan bakti ka Gusti
Allah sasiereun sabeunyereun genteng-genteng ulah potong tidak ya rutinan aya ibu sok hadir nu hadirna sakieuan mudah-mudahan kapayuna cing langkung hiji naon cenah mim mahab dua naon cenah wau naon wau teh wasiul qalbi nu katilu naon lam ladzatul ibadah dal dawamut taah jalmi anu cinta ka nabi jalmi anu cinta ka rasul tapi eta jalmi teh teu eureun-eureun midamel anu diharamkeun ku Allah maka cintana bohong eta jalmi hoyong cinta ka nabi cinta ka rasul tapi tara daek sedekah bohong atawa ngewa ka fakir miskin dan nabi mah cinta ka fakir miskin ibu bapak sepuh sadayana sehingga dibahasakeun dahar wae oge aya 5 rupa hiji dahar atawa henteu eta jalmi fakir miskin ayeuna isuk-isuk dahar atawa henteu teuing sore mah eta kudu dibantu ku urang sadayana aya di dahar naon isuk-isuk ayam bakar bubur ayam ece engke beurang naon mikir deui hebat tah jalma beunghar aya di dahar di mana cicing di Tenjolaya dahar di Gelamping ece modal di Moskow modal ge di Moskow cecewok di New York, kiih di Jerman, kukumbah di Singapura, omnya di Malaysia. Eta jalma beunghar aja, dahar di mana? Eta mah jalma hebat. Jalma beunghar kitu dunya anak kabeunang teuing hatina mah sangsara. Meni keneh urang tinggal dahar roti jeung roti galang teh si dendang. Gitu. Opat dahar jeung saha? Eta nu alus. Dahar jeung saha tong sosoranganan ajak batur. Insya Allah hariwang batur can menang celong sangu ieu teh bantu. 5 dahar saha tadi kurang patut ieu. Tadi kuring ngadahar si eta ayeuna sahaeun poe ayeuna. Naudzubillah min jalmi anu tara bahkan ayeuna ngewa ka fakir miskin eta bohong cintana. Hayang asup ka surga teu daek sodaqah. Hayang asieun ku neraka eta jalmi ibu bapak sepuh hadis daya teu eureun-eureun midamel dosa. Makana cinta harus betul ada bukti, tidak sekedar janji. Tidak I love you aya bukti. Bukti naon? Belaan IG hujan tiris cinta ka nabi tiris oge heuai sabaraha kali malahan. Katingali di dieu luar biasa. Geuningan hiji sok sering nyebut namina. Ibu cinta ka salaki baheula inget keur dahar beungeut salaki piringna keur engong oge beungeut salaki aja ya Allah ya Rabbana kadua inget wae nu katilu rela berkorban mata geuningan disebutkeun nya aya kabogoh jauh mapai jalan satapak terus ngajug-jug ka itu teu karasa sabab aya nu di ta eta cinta mah luar biasa ibu ngelekeun kabeh nu tadi borangan jadi wanian anu tadina cicingeun jadi wantun ka Rasul kedah lebih dari itu mudah-mudahan orang kenging balasan cinta junjunan beh dituna kenging syafaati Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cobi urang aya kuis ayeuna. Saha ibu nu hoyong ka payun? Mangga nyalira ka dieu. Anu wantun ka payun dikasihan hadiah. Hadiahna tepuk tangan, sanes. Bonus eta mah. Mangga, sanu wantun ka dieu palidinya. Sok, Pak ibu-ibu, mak. Aya. Sok ka dieu, teta mak anu acuk eta. Mangga ka payun. Saranina titin nining. Alah. Sok atuh ka dieu ibu. Mangga barokah. Kadi ibu ngajaran geura. Ibu punten dihandap mah. Di luhur mah ibu capek. Bae ustaz capek. Bae. Astagfirullah. Tong atuh. Sanu bade bantuan ka payun, sok terakhir ka dieu. Abi bade mereka bagjaan ka ibu. Sok ta eta anu yuswaan we ka luhur. 40, 50, 60, 70. Woi, suwa 20 salahkan deui. Mangga ka dieu. Sok eta ku abi hiji. Kedua, era sunasiun di entes.
liur sana coba mual aya matematika mual komo bahasa ringis mah ibu sami tapi teu bisa. Sok saha nu Bandung dieu enggal di pasan hadiah bade. Tak sok atuh hadiah tuh bade. Ayo. Saha nu pangker? Sok sawelah ka dieu nu sok saurang anu wantun saha? Mangga ka dieu. Dietang sampai ka 3. Hiji 2 3 ka dieu. Oh, di dinya. Paling dinya mangga. Teu aya di dieu. Teu aya. Mana tuh nu hayang ka dieu? Nu pangker mana? Oh, ieu mah barudak hebat ieu golden age umurna cing saroleh sadayana bager. Edek nangtung bade. Wah, ibu-ibu. Allahu Akbar. Hayo. Ah, nu aya we lah heeh. Dek nangtung. Ibu geus nangtung ti dieu mah beda sok ibu gerak cobaan. Diuk ti dieu. Ini kursi panas ya. Nu tara-tara mah ieu teh ngageter atuh dak coba. Bener teu, Bu? Hai pangluhurna aja di luhur capek dia sana. Di handap mah eungap. Nyeri. Ayo. Capek di luhur mah. Bade. Ah, neng bager. Panitia sanes. Ayo bae. Mangga ibu, mangga eta, mangga ka payun ka dieu, nada widi. Moal waka cenah. Sok atuh palininya bade. Moal orang pidato, kita nyanyi dangdut kalem siap hayu. Ah? Oh Bu RT, wih tepuk tangan buat Bu RT, alhamdulillah baca. Mangga Bu, kula diwakilkan. Bisi runtuh, tuh Bu dijamin insya Allah selamat berkah. Tadi ya Bu mangga, pada didinya dari hati ke hati. Oh hese, cinta itu bukan dari mata ke hati, bukan Ibu. Hati ke hati. Ayo. Hayo ibu mangga awa ieu teh teu aya ieu teh tah ieu we lah budak ieu ka dieu we bager aya we lah ka dieu bager ka dieu aingna hara resek atuh da ieu sok geuningeun pidato akan beri uing luar biasa. Saha nami bager? Taruna. Taruna. Kelas sabaraha sekolah? 7 berarti kelas 1 stempel luar biasa. Sok naos? Tara. Jujur ceu. Hade. Luar biasa di lembur abdi eta masa kali waktos aya panitia muludan. Gitu mawang mabeureum. Ari PT siun ruas hayang hiji digebahkeun. Sieun kacopot ke panitia. Eta mah bebeja wayahna bageun lamun aya panitia ka dieu bejakeun emak eueuh. Ai budak teh jujur luar biasa we ceuk. Ka mana emak? Da ceuk emak oge teu aya. Iraha dieu ari ayeuna aya di dapur. Naudzubillahi min dzalik jujur budak mah. Keman ngaos bageun nya? Nya. Insyaallah. Tiasa Pancasila tiasa? Pancasila tiasa? Mana dulu? Duka. Oh. Pancasila teh apa? Biaya di mejaan, siap. So, kelas 7 kudu bisa aku. Ari ieu TikTokan biasa. Biasanya insyaallah tiasa taruna. Sok bager ngaranna hade taruna eueuh ieu teh. Singkatan lain taruna teh. Sanesnya ibu ditu mah aya ngaran Betadin. Keluarga Betadin ade indungna Beti bapana Tata anak Budin di hiji Betadin. Ieu mah henteu ieu mah taruna we singkatan. So, siap. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Keadilan Kalem nyantai bager. Hiburan kalau deui siap. 4. Kerakyatan. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indo. Tepuk tangan buat Taruna HD luar biasa. Ji ayo kene 2 pertarosanana. Ai lagu Indonesia Raya tiasa.
Henteu, ari Sumpah Pemuda tanggal sabaraha eta teh? 28 naon? Oktober. Jagoan, tepuk tangan deui, luar biasa. Ari Indonesia merdeka tahun sabaraha? 1804 Tanggal bulan 17 Agustus tahun 2000 1885. 45. Oh, di maju. Kenah yang sering. Geus kali maca geumpeur. Waruna hebat, sing janten dai luar biasa. Ya Allah ya Robbal, ame wanter ibu, luar biasa. Tilu, pertarosanana deui, siap. Ari Nabi Muhammad gaduh rama saha namina? Duka. Saha ibuna? Duka kene. Ramana Sayyid Abdullah. Apalkeun bager. Ibuna Siti Aminah. Ari anu ngalagu ieu saha cobi? Cinta bukan eta mah apalnya. Kemana saya tanah mina eta. Teu apal, hade jujur. Ya. Siap. Saha nami anu tiasa taruna naon? Doa-doa tiasa teh. Taruna nami teh? Doa-doa naon? Oh, doa makan. Luar biasa, ngalibat pakuburan, maca doa makan. Aya suara tanpa wujud, kabur. Sieu di dahar, aing timimiti jadi juri kakari kaya jelema rek ngadahar. Bae luar biasa. Cobi kumaha bageun bari tuang teh doana? Allahumma barik lana bima rojaktana wa qina adzaban. Wih, tepuk tangan. Alhamdulillah. Babari we soalna. Ari sapoe sapeuting salat sabaraha waktos? 5. Hiji salat, Subuh. 2 Asar. Asar. Tilu lohor. Aduh, ceri. Opat, sok hiji naon? Subuh. 2 Lohor. 3 Asar. Opat. Maghrib. 5 Isya. Hebat. Osok salat subuh? Tah. Jujur, isi mah kudu getol salat subuh. Sok jam saurah udang subuh. Tadi salat lohor henteu. Asar salat henteu. Maghrib? Isya? Kabina-bina. Geus balik aja. Tok di Sundata? Citingali. Geus balik bayana wageun nya. Naos salat getol nya. Insyaallah. Sok naon deui surat naon anu bisa Al-Qur'an? Kulhu. Amun teu bisa lihelas we lah. Surat naon Al-Qur'an anu biasa? Cepeng nikna. Anaba senyumna ibu senyum tulus ka abdi ya Allah. Dari mah geumpeur. Surat Al-Fatihah. Surat apa namanya? Bismillahirrahmanirrahim. Surat naon bager? Sebutkeun heula surat naon? Qul huwallah. Oh, nyasa. Qul huwallah. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah. Ketingkatkeun deui nya tong qul huwae. Talar nya ti anas teh ka annaba insya. Tong ulin wae katingali beungeut ulin. Ibu hampura ya Allah ya Rabb. Ayeuna acara teh acara naon? Sumpah naon? Pemuda. Ranteu Sumpah Pemuda eusina naon wae? Jelema. Jujur. Ade ya Allah ya Rabbana Karim. Barokah ibu. Ketingalinya karena pelajaran ayat. Lain jelema lain. Kami pemuda pemudi.
Allah berkah. Alhamdulillah ya Allah ya Rabbana ya Allah. Hiji dewenya maca Quran atos, maca doa atos, lagu kebangsaan apal naon besok 17 Agustus atiasa atau Indonesia Raya. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 17 Agustus tahun 25, hari kemerdekaan Indonesia. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya panca Indonesia. Merdeka, tetap merdeka, selama rakyat masih ditanggung dada. Kita tetap setia membela anak Indonesia. Tetap setia membela bangsa Indonesia. Alhamdulillah keheula bagus. Abdi hoyong masihan kabagjaan kataruna berkah jujur orangna ya Allah tulus. Ibu abdi kapungkur kieu leres, abdi kapungkur kieu artina kantos dipanggil nuju ngaos ari tek teh kahareup pas kieu ya buktosna ngawitan mah. Tapi insya Allah hariku belajar jeung belajar mah langkung ti kieu makan ti abdi berkah taruna ayeuna syubbanul yaum rijalul ghad. Insyaallah mudah-mudahan berkahnya aya naon deui ayeuna cekap sakitu hiji deui nyanyi sholawat cenah sepusikan betah abi hoyong kenes na ibu beri kagatuan hati cenah. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likunil kafi kabanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likunil kafi kabanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likunil kafi kabanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Mudah-mudi di ini zaman bukan sepandai pengetahuan dan adab ditinggalkan menimpa diri bagaikan hewan. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likunil kafi kabanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa. Ieu teh poho deui ibu bapak abdi kurah korempek teh dina jaket. Hayang naon Imam Bonjol hoyong I Gusti Ngurah Rai. Hoyong Sultan Badarudin hoyong Patimura. Komarudin. Hoyong Komarudin. Aya uang mata uang Komarudin? Teu ayanya. Jujur luar biasa. Daya bager Komarudin nanya. Aya Sultan Badarudin. Lihat deui pertarosana hoyong Jalak Harupat hoyong Sultan Badarudin. Sultan Rudin. Hoyong Ustad Nurdin. Teu aya Ustad.
Alah geus ah awatos. Berkah doakeun ibu bapak Gusti ngurah rai we nya. 50.000 tuh ibu. Alhamdulillah. Ya, mantap. Juga tol ngaji. Insya Allah. So, baca cilukan ngaji. Paling awas mah engke. Baik berkah. Kade poho deui tadi anu Pancasila. Salah Pancasila tadi kerakyatan ya Allah ya Rabbana ya Karim. Emang moal aya namanya. Ya, kulhur teh can ikhlas. Geus ah. Ya jadi salim heula salim. Tepuk tangan. Hade. Ibu hiji deui, saha nu saurang bade ka dieu nu tiasa. Ibu-ibu sok ka dieu. Mangga ka dieu, mangga ka payun. Ada rese. Ai dieu teh kan. Mangga ka payun, sok. Ah, kitu manika. Cing berkah bagernya, cing barokah gatong sadayana alhamdulillah. Eueuh ngaran mata uang Komarudin, eueuh bager. Ya, Sultan Badarudin. Mangga sapana ibu? Oh iya, alah luar biasa. Tepuk tangan, alhamdulillah hebat. Allahu Akbar. Ibu punten jenengan teh saha? Bu Iim. Bu Iim. 11 meternya bu? Iya. Linggi di mana ibu? Di Palihandap. Palihandap, luar biasa. Handap aja. Tadi anu disampaikan langsung karena pertanyaan. Ibu pada maca heula ieu Pancasila? Undang-undang dasar? Otos katalar iya insyaallah. Langsung baik pertarosanana insyaallah. Maulidun hurufna 4. Leres teh. Nu kahiji huruf naon Ibu Iim? Mim. Leres. Nu kadua huruf naon Ibu Iim? Waw. Anu katilu huruf naon Ibu Iim? Ibu cucu, cici, tong gedejaan. Tapi di kita harus hese. Nu kaopat huruf naon Ibu Iim? Dal. Bener hade, berarti nyimak hebat luar biasa. Mim hartosna naon? Hilap deui. Wau hartosna naon? Hilap deui. Bae, da bener jujur cara tadi taruna. Lam hartosna naon lam? Samira, ibu pan barhobe ngaranna oge. Cuman bu barho kabeh. Nu penting gabungahkeun we. Dal naon? Sami, ibu. Mim teh mahabbah, waw teh wasiul qalbi, lam teh ladzatul ibadah, dal teh dawamut thaah. Mim teh naon? Abah, mahabbah. Apakeun mahabbah? Balik dieu kade labu. Hiji mahabbah. Kadua wau wasiul qalbi. Atuh nu sanes pertarosan meh teu lieur. Lieur eta mah. Undang-undang dasar tiasa Bu Iim. Oh, deui Pancasila we Pancasila. Ke bisipan aya ibu geuningan anu dirajia geuningan nya. Maca eta. Hese eta baca Pancasila, hese. Biasa Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawarah. Perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ibu Iim, pertarosan anu kadua, nu babari we Ibu Iim. Saha nami Pak RW 7? Pak Rudi. Tuh dibeca. Ibu. Oh sarogena sanes. Saha Pak RW 23? Oh, nya sok apalkeun heula, apalkeun. Manggil teh apal. Oh iya. Pak Olay. Pak Olay, leres Pak Olay? Pak Dedi, Pak Olay. Oh banget. Sana mi Bapak Kadis teh nyolaya teh. Bapak Ismawanto Sumanti. Benar. Sa Bapak Ketua MUI Desa teh nyolaya. Pilatu.
Deui. Ketua Karang Taruna RW 7. Dadang Dasep. Loba ngaranna Dadang jeung Dasep. Ketua Karang Taruna RW 23. Waduk. Ulah ngabohong atuh. Waduk. Oh, namanya Waduk. Aslina? Oh, nya. Wawan. Wawan Sahroni Waduk. Itu Wawan biasa lahir poe Sabtu biasanya. Terus Pak Wawan Sabtunya. Alhamdulillah. Berkah alhamdulillah. Ibu hiji deui nya wesnya sholawat we. Nu tiasa naon? Mang. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sama-sama mullah ala toha rasulillah. Salatullah Alhamdulillah hapuntennya artinya sanes hoyong dia tapi luar biasa ibu semangat RW 7 jeung RW 3 masyarakatna agamis cing berkah sadayana insyaallah. Nyangakeun. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Tepuk tangan buat Ibu Im sareng Bapak Taruna insyaallah masyarakat sini berkahkeun. Panitia utamana sini berkahkeun. Tepuk tangan hayang panitia abi malah. Pak panitia luar biasa. Sakitulah ibunya apanya. Demikian saya Uus Supriyadin dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini mengucapkan selamat tidur. Buah duku, buah rambutan, buah nanas dan buah gedang itulah nama-nama buah. Hapunten anu kasuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.